warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Apunten saya acana bila abdi ngaganggu waktosna sakedap abdi sareng rerencangan abdi di pancenan tugas kanggo wawancara ibu. Perkenalkan nami abdi Raja Gustian Sukmara sareng ieu rerencangan abdi Nana Sutikna di kelas 10 distrik C. Teras ibu kersan teu narima wawancara ti abdi sareng ningna. Enggak. Atuh nuhun, Bu. Duaan. Mohon, Bu. Biasa di mimiten ya. Bu, upami jantan guru BK di SMK Negeri Hiji Majalengka ieu teh tos jantan cita-cita ibu. Ibu tegaru cita-cita jantan guru BK. Jadi kapungkur teh pas ibu kelas 3 SMA, ibu bari kuliah, saur guru BK ibu teh lebatna ka BK wae, soalnya kan BK kan seueur peluang kanggo didamelna. Jadi ibu ka BK. Di ibu punten di Iraha aya BPBK di SMK Negeri Hiji Majalengka. Pamit mulai rahanya ti awal diadekeun sakola tos aya. Jantan ieu saha bae, Bu, anggota BPBK tahun ayeuna, Bu. Aya 5 orang, kahiji ibu, kadua aya Bu Siska, 3 burai, 4 bulela sareng kalima Pak Ana. Kami saur ibu masalah ngeunaan naon wae anu dilakukeun ku murid di dieu, Bu. Nu seueur ku ibu ditangani salah sahijina nyaeta masalah kehadiran. Ya kalian murang kalian udah pasti uningal lah ibu di kelas kumaha. Lewel soal kehadiran, lewel soal kerapihan, ya biasanya ku ibu sering di istilahnya ditangani yang masalah eta. Terus kumaha ibu cara ngarensekeunna di cara dinasehatan wae atau kumaha, Bu? Aya sababaraha tahap, nu kahiji murang kalian heula ku ibu dipanggil, diajak ngobrol, kunaon anjeunna sapertos kitu. Kami tak aya perobihan ke orang tua dipanggil tas sadamel kerjanya. Iya, Bu. Aya teu anu teu nyenangkeun hate ibu salami ibu jantan guru BK di SMK hiji ieu. Seueur. Salah sahijina ningali murang kali mun disiplin. Ibu tos wartosan, ibu tos di istilahna tos emot kedah disiplin kedah kieu murang kali teu nurut. Pokona mah teu sopan ka guru itu nu paling ku ibu tos. Eta acana ku abdi sareng rencangan ditutup bilih aya tatalah nu bade dicarioskeun ka urang sadayana salaku murid di dieu. Sing rajin-rajin ya. Kalunya ka orang tua ayeuna. Teu kenging seueur apa, teu kenging seueur bolos, kedah janten kebanggaan orang tua, kebanggaan sakola eta wae sih. Ya, cekap sakitu wae, Bu. Ti abdi sareng rencangan nuhun atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.